Sepuh warga sadayana urut kabur pengajian hate narawangan deui nu cunduk sanes rek ngaruruk anu datang sanes nadang nangtang perang anu sumping sanes niat jail namung sejah bebesanan namung hapunten panginten kasep kumaha ieu waleran ti kasepuhan kanggo kedal ucap kacindekan tumari kitu kanggo ngawaler nasim kuring ngahaturanan ka pangersa kasepuhan Bapak Ustadz Mahin sumangga dihaturanan kanggo ngawaler anu tadi disanggakeun ku pangersa Bapak Muhammad Nasihin pun disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man amana billah falyasil rahimah. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, para alim, para ulama, khuson sepuh simkuring Pak Kiai Junid di Jambar, akhinal kiram Pak Kiai Nasihin oge di Jambar, lami teu pendak sehat sadaya alhamdulillah. Mudah-mudahan aranjeunana aya dina panangteungan kalian kaing kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak patuh pemerintahan desa khuson Bapak Kepala Desa Kertairama Milah Sangjung Jakarta oge Bapak Kepala Desa patuh pemerintahan anu menawi tiasa ngiring tadi tiasa disebut kusim kuring sami dihormat para pindah sepuh kasepuhan baik tamu undangan khususon keluarga besar calon panganten pambengket Bapak Andi Miwa Ibu sarombongan dihormat hadirin wa hadirat rahimakumullah sami dimiakan ku Allah tipayun mangga urang sasarangan menjan puja kan makasa puji kana Maha Suci alhamdulillah dina dinten enjing menjelang siang ieu urang saena pinarengan sehat walafiat nampi anugerah nikmati Allah anu kitu ageungna saengga yang tiasa bermuajahah bersilaturahmi antawis kedua belah pihak keluarga besar di Jambar oge ti Kerterama dina raga urang bade idkhul surur nyakseni kana akdu nikahna Neng Iis putrina Bapak Ambari oke Cep Dimas putrana Bapak Andi mudah-mudahan urang anu sami kempel ngariung di dieu aya dina rahmat barokah kalian ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh hadirin sami di masjid taala salat wa salam limpah curahkeun ka panasadana Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ka para sahabat ka sada umat anu sami sehat kana mantena. Nun kan widi manawi lesan ieu simkuring kawam pancenan kanggo nyaur di atas nami Sohibil Bait sepuhna calon panganten istri Bapak Robai besa Ibu Eha. Manawi ti payun tadi parantos ka kuping kurang sadayana rahing keluarga rombongan sepuhna calon panganten pambot Bapak Andi Miwah sadayana parantos ngaduikeun babaraha macem perkawis sadayana inti anu kahiji simkuring ngahaturkeun ribu nuhun atas kana ketepatan janji mupakatna kedua belah pihak anu mana ti sataun kapangker antawis pertemuan putra-putra yang sadayana melalui tahapan-tahapan alhamdulillah jurusan ieu parantos janten buktos kanyataan atas janji pasina pasang subaya putra-putri yang sadayana mudah-mudahan atas sanes kanten pengorbanan ngajankeun kapastian nangtoskeun waktos dina dinten ieu sadaya rombongan ti Jambar dijantenkeun amal soleh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kalian silaturahmina urang sadayana
mudah-mudahan kaing barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga urang sadayana dipanjangkeun yuswa sehat manfaat saling barokah, dipasihan rezeki anu melimpah ruah halal barokah, kalian dipasihan ditibihkeun tina mara pancai bilai khususon anu ayeuna nu di Belanda wabah virus Covid-19. Hadirin wahidar rahimakumullah, anu salajengna iktifa wal iktisaron menawi jadwal ti Bapak Kontor urusan agama hoyong tabuh 8 tina kituna secara singkat sim guring atas nami sepuhna calon panganten istri Bapak Robai beserta Ibu Eha kalian diawalanku awasan alhamdulillah sim guring nampi tina pamasrahan calon panganten pameget Cep Dimas putrana Bapak Andi. Hatur nuhun anu kasuhun parantos dipaskan ke sim guring katampi ku sim guring, mudah-mudahan jantan kabingah khususna murang kali sim guring Neng Iis kalian aya maslahat kanggo di dunya sarawuh akhiratna. Anu salajengna dina raraga mayunan rumah tanggi tinangtos imah mangga urang sasarengan daripada kedua pihak sepuhna baik ti Kertai Rama atanapi ti Jambar hayu urang sasarengan kanggo ngabingbingna. Insyaallah pangbingbing ti kedua pihak sim kuring harapan ageng murang kalih urang sadana bakal aya kasuksesan tina ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna naon rupi pangasih tanda kaasih ti sepuhna kanggo putri sim kuring putra sim kuring hatur nuhun anu katampi. Mudah-mudahan anu parantos dipasihkeun ka sim kuring kanggo putri sim kuring jantan manfaat kalian naon rupi anu pantas dikorbankeun enggal digentosan deui ku Allah Subhanahu anu langkung-langkung berlipat ganda. Para sepuh hadirin sadana anu salajengna hatur nuhun ku kaayana parantos diiring ku kadang wargina margi ini tanda buktos rumojong kalian dodol anu sakitu ageungna sim guring langkung bingah tinimbang anu dongkap ngan ukur saklater gitu ya anapi ngan ukur kayak siraru kaberangan ya manawi langkung seueur langkung mustajab doana sokomo langkung-langkung ti 40 dauhan Imam Ghazali radhiyallahu an ketika ngadoa di haminan ketika ngadoa jumlah naya jalmi 40 maka insyaallah makbulna lebih cepat daripada anu kirang ti 40. Mudah-mudahan ku hadirna pangrojong pangjaya pangiring panganten pameget katampi ku sim estu henteu ngajikeun beban sim goring ku ayana karepotan insyaallah bakal barokah warga sadayana amin. Para sepuh hadirin sedana atau anu salajengna sim kuring kasanu sami hadir jiat pidoa ti sadayana mudah-mudahan sakedap deui putra putri sim kuring badin akdu nikahkeun aya dina kalancaran lungsung langsar aya dina kasuksesan tanpa ekses kalayan saparantosna diakdu nikahkeun Allah maparinan hidayah sareng taufikna tiasa ngagayuh rumah tanggi anu harmonis bahagia sejahtera keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan tiasa sanes kanten perkawis nganiatan na hirupna ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dina lumampahna hirupna pun anak sadua-dua mugi Allah ngagampilkeun tina milik rezekina ngagengkeun kahoyong milik rezekina naon rupi kahoyongna dijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan enggal-enggal maparinan keturunan anu soleh solihah sehingga tiasa ngajenkeun momongan kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir manawi sim kuring khususon ka Bapak Penjayak calon panganten pameget anu parantos ku sim kuring pasan tugas hatur nuhun anu kasuhun katampi pisan atas pangorbanan waktosna kanggo ngajak panganten mudah-mudahan kasupuhan parantos ngajak panganten sami rombongan di janten amal soleh nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke kasadaya para panitia baik Bapak Ibu anu parantos ngabantos pada melansin kuring ti awal dongkap kana bade rengsena insyaallah
kinten kirang langkung 70% yang pada rengse tina kitu hatur nuhun tina atas pangdedel pangrojong pangorbanan baik emutan tanagi kanggo nyukseskeun pada Sim Kuring hatur nuhun anu kasun mudah-mudahan kasayan para panitia ditampikan diwales ku Allah subhanahu wa ta'ala langkung ageng amin ya Allah ya rabbal alamin rupina sakitu atur teh Sim Kuring kalian upami parantos rengse acara di pihak keluarga namun tiasa ngadoakeun khususon karombongan anu bade mulih karompokna masing mudah-mudahan selamat di perjalanan nyampe karompokna masing-masing. Para sedana kirang hapunten ti Sim Kuring laku wakil mbok bilih aya atur tiasa kaukur aya carita anu tiasa kareka aya cariyosan anu langkung mbah kirangna nunkeun aung panganten akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya panginten kasapuan urang anu parantos ngalaksanakeun tugasna nyerenkeun sareng nampi mugi aranjeunna sing lulus banglus dara mangsa papaosna tiasa ngajejehkeun urang kanggo kapayuna. Hatur nuhun pangersa kasadayana. Cekap manawi kasiron fi dunya wal akhirat. Salajengna tadi kadugikeun najana cunduk saurna henteu jangjang henteu jingjing henteu bubu henteu bawa indit sirip kali gincing kepat endang ngadalenggang namung teburung rebo nu ngembat rebo ku cacandakan nu ngabring rimbil ku jingjingan subhanallah alhamdulillah palias sanes teu nampi rupina nama supados salah sawios cacandakan mangga tiasa kasanggakeun ku ibuna A Dimas ka ibuna Neng Iis nu mana wae manawi anu bade disanggakeun salah sawiosna kanggo prosesi penyerahan secara simbolis Sim Kuring aturanan ka pangersa ibu duanana tiasa dilaksanakeun di pelaminan anu katingali rupina teh supados rada aya luhur sumangga ka ibu A Dimas Pahruli kanggo nyanggakeun salah sawios cacandakan supados engke anu sanesna tiasa ditampi secara estafet panginten sumangga ibu dipayun we supados rada katingali rada luhur posisina rupina mah backgroundna kalintang sae di Sri Khaira Production. Alhamdulillah mangga ku mamah A Dimas di Cepeng salajengna mangga ditampi ku mamah Neng Iis mangga nyanggakeun mugia tiasa ditampi tiasa dimangpaatkeun jazakumullahu khairon kasiron fi dunya wal akhirat. Alhamdulillah ibu mangga dicanak disimpen dina kursi anu tengah manawi salajengna tiasa sungkeman manawi mangga salim musafahah subhanallah alhamdulillah disuhun dina embun-embunan ditampi ku asta kalih disangga kalingga murda naon rupi anu disanggakeun rupi nama mugia tiasa dimangpaatkeun kalayan tiasa digentosan kuno langkung ageng tinu dipasihkeun.